Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa ya ayyuhallazina kudu bukti arajan kabeh taqawwamina anu ngadekeun arajan kabeh bil istiqalawan adil syuhada'a bari saksi lillahi ka Gusti Allah. Syuhada bari jadi saksi kalawan lillahi. Lamun aya perkara anu disaksian maka sok jadi saksi, sok adekeun saksi tapi sih adil saksi teh. Walau ala musikum walau kana asyhadatu ala musikum, sok sanajan eta persaksian teh mata ngamadorotkeun ka awak sorangan. Fasyhadu alaiha yang tukir bil haqqi wala taktumu, maka sok saksikeun sing bener walau eta madorot ka diri sorangan. Ulah ngapohong, ulah disumputkeun, sampai oke. Jadi sok sanajan iya teh hirup-hirup jam kurang teh ya pokoknya sok sanajan lamun kurang jujur teh mata hirup-hirup jam kurang, tapi anggap kudu jujur ulah bohong. Awil walidaini atawa sok sanajan eta persaksian teh mata ngabaleukeun ka ibu bapa urang, angger teu kaci ngabohong si atuh. Wal aqrabina atawa kadulur, iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Dekan beunghar erekan miskin anu fakir itu angger pokona mah teu kaci ngabohong. Jadi punten posisi saksi teh meureun anu sekanya ho manehanana didenge anu kadenge persaksian mah kudu kasaksian, saksian mah musyahadah mah kudu kadeuleu jeung kadenge. Kadeuleu jeung kadenge. Sarua walaupun eta mata tilugieu jam urang teu nya, walaupun mata tilugieu jam indung bapa urang, walaupun jam tilugieu jam dulur-dulur urang, pokona teu meunang ngabohong. Sok jujur ungkapkeun naon anu kadenge jeung anu kadeuleu. Teu kaci tambahan, teu kaci dikurang. Iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Dek kanu beunghar dek kanu fakir sarua we pokona mah. Ulah mangmeunang, ulah ngabohong gara-gara hayang mangmeunangkeun kanu beunghar abe buru memang beratnya jadi saksi teh. Ulah mangmeunangkeun kanu fakir gara-gara karunya. Pokoknya masa netral lah dari beunghar erek anu fakir fallahu aula bihima. Anu kudu diutamakeun mah Gusti Allah lebih utama batan beunghar batan fakir. Itunya Allah leuwih kuninga kana naon rupa perkara anu leuwih maslahat kanu beunghar jeung kanu fakir. Urang terek dibedakeun saudara teh karunya kan saya teh jalma miskin jalma fakir gitu ya. Jadi urang teh ngabohong, ku ngabohong eta teh bawa jadi madorot jeung jalma fakir. Allah mah maunya ceuk Gusti Allah kudu jujur yakin sagala rupa pelengkapan diatur ku Gusti Allah eta teh numpang maslahatna. Ya. Fala tattabi'ul hawa, fala tattabi'u maka ulah nuturkeun araneun kabeh al hawa kana hawa nafsu dina persaksian araneun kabeh.
antuhabu al-ghamiyya liridohu. Dina persaksian berat kede atau manggeunangkeun anu beunghan ambe ridon ambe kena bagus kena beberea gitu. Awil fakir rahmatan lahu atawa ieu mah sabalikna ngamang-manggeunangkeun jalma fakir kana karunya ulah kitu pokona mesti netra jadi saksi. Kayak hakim anu nampukeun. Anta adilu pala tatadul hawa anta adilu ulah nuturkeun hawa nafsu bi Allah ta'ala gambaran ieu henteu jadi adil aranjeun kabeh. Condong ngajauhan tina perkara condong karena karunya, condong karena hayang dibere. Sing ajeng aya jadi saksi mah bawamina sing ajeng entong kapangaruhan kunaon Tapunten lamun aya dua sakti boh tilu saksi berbeda istilahna teh pendapat kayak mungkin berenang eta mah hakim urusan berat teh deui engke tamat henteu berat aya ijtihad hakim ari hakim mah sok sanajan mutuskeun perkara anu non secara hakikat masalah tapi berdasarkan fakta eta bener gitunya maka keputusan hakim itu bener berdasarkan keyakinan berarti ya berdasarkan fakta gitunya sok saja melihat sebenarnya masalah itu ngan anu nyalaksian barogoh menerkeun ka eta jelema ari hakim mah kumaha saksi ngan angger dina non ngaranna teh dina nantukeun keputusan eta si eta bener jeung henteu itu diajar si hakim teh maksudnya dipelajari hal-hal kitu alik kitu nya perkara wa in taru jeung di mana-mana ngobah ngarobah-robah anjeun kabeh itu hadis syahadah ngarobah persaksian itu sesuai jeung kanyaho sesuai jeung fakta auto itu atawa teu daek ieu mah teu daek jadi saksi teh padahal mah eueuh deui batur teh anu nyaho kana masalah eta teh ngan saukur si eta tapi embung riweuh teu daek jadi saksi fa innallaha kana bima ta'maluna khabira ya saestuna Gusti Allah Subhanahu wa taala maha waspada kana perkara anu digawe ku aranjeun kabeh sehingga bakal aya balasan di Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila atawa anzala ala rasulih. Ya ayyuhalladzina haring jalma-jalma amanu anu ariman ladina aminu geura ariman aranjeun kabeh jalma iman dirita iman kumaha teh aidawimu alal iman kudu langgeng aranjeun kabeh dina iman he jalma iman sing tetep dina kaimanan aranjeun itu billahi ka Gusti Allah wa rasulih jeung utusan Gusti Allah wal kitab jeung kitab alladzi kitab anzala anu nurunkeun Gusti Allah ala rasulih ka rasulullah Gusti Allah itu tentang Quran itu dikajian Nabi Muhammad wal kitab jeung kana kitab alladzi unzila anzala anzala anu nurunkeun Gusti Allah kana eta kitab min qablu sameme kitab anu diturunkeun ka kanjeng Nabi kita anu saja. Jadi sing yakin diimankeun bahwa eta teh ti Gusti Allah. Ngan syariatna dinasah ku syariat anu dibawa ku kanjeng Nabi Muhammad. Hukum-hukumna teh geus teu berlaku deui. Sampurna. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sing sahaja lemah kufur ka Gusti Allah, teu percaya ka malaikat, teu percaya ka kitab-kitab Allah, teu percaya ka rasul-rasulna Allah, teu percaya kana ayeuna poe akhir, maka eta jalan teman-teman sasar kalawan sasar anu kacinta jauhna tina perkara
صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد